gampang bisa melepaskeunana, teu gampang melepaskeunana. Mun urang mun hayang lepas masalah, hikmah Gusti nu jadi rumusna. Sampurasun pamirsa sadaya, rumasa dinten ieu nepangan pamirsa deui anu bade diguar nyata ku judul Hikmah Pager Hirup Manusa. Hikmah sumuhun ari pager teh penting pisan. Penting pisan. Supados bumi teh aman. Da eta we upami misalna urang gaduh kebon upami Teu dipageran da ku hayam atuh sadayana. Tuh, sumuhun. Hayamna nu alit nu ageung. Nu alit nu ageung. ngan anu jelas mah hayamna sanes meunang ngagoreng. Tah ayeuna teh urang ngaguar perkawis pager. Hikmah Pager Hirup Manusa. Engke urang tinggal di pasal 7 Kitab Amsal ayat 1 dugi ka 5 nya. Siloka, kitab Siloka. Di Bu Hani aya bade naon dugikeun? Siloka anu ka-7 ayat 1 dugikeun ka 5 ieu bade digunakeun ku urang danget ayeuna dina acara rumasa ulah hilap. Oh nya. Rumus Masalah sadi dinten. Urang bade nyepeng diajar ngalangkungan pasal anu ka-7 ieu nyuhunkeun Bah Omen tiasa ngidungkeun sateuacan urang bade ngagunemkeun sasarengan. Mangga. Anak king ingetkeun papatah bapa, piuruk nu geus ulah poho jalankeun sangkan jamuga, jaga eta teh sing ati sakumaha kana siki panon mumulesa papanjangna, tulis dina ati anggap hikmah teh dulur awewe, pangarti jieun sobat dalit, turun jati rahayu mugi Gusti nang tayung. Amin. Saya pisannya orang tadi terus ngaos ngalangkungan Siloka pasal 1 dugi ka 4 ieu. Dibuka ku ayat nu kahiji disebatkeun anak king ingetkeun papatah bapa. Upami orang ningali memang tos ngagunemkeun kapungkur-kapungkur oge dina Siloka ieu teh nganggo kecap anak king ingetkeun papatah bapa atanapi nasehat ibu gitu. Ieu teh sanes mung saukur bapa kandung ka putrana gitu nya, ibu kandung ka putrana, tapi hiji pangajaran ti sepuh ka generasi anu langkung anom gitu. Ieu hiji budaya anu sae yen urang anu tos sepuhnya orangnya. Ya abdi mah ngaros teu acan. Oh teu acan ya. Teu acan sabaraha maksudna teu acan 60.
Tacan kepala genep. Oh gitu. Berarti itu kan teru masa. Tapi terus kamu ya kalau tacan kepala genep. Mohon Namun janten. abdi ge da saur anu sanes mah masih belah kesentang teh abdi teh. Abdi mah iya balita. Bawah 50 tahun. Oh gitu. Bawah leres 50 ya, tahun. mohon. Balita. Janten ieu ge ngemutan ka urang yen salaku anu tos sepuh maksudna teh anu tos dewasa lah kitunya supados netralnya taya nu kasinggung kitu. Urang ge gaduh kawajiban kanggo ngawulang kanu langkung anom. Kumari supados ti generasi ka generasi salajengna teras nyepeng kana bebeneran pangandika Gusti. Eta hiji prinsip anu sae anu umum anu kedah dicepeng ku urang. Nah di dieu dina ayat nu kadua disebatkeun punten ayat nu kahiji masihan piwuruk nu enggeus-enggeus ulah poho jalankeun sangkan jamuga lampahkeun sakumaha ceuk bapa. Ieu teh siloka sae pisan salaresna yen masihan piwuruk anu sanes mung saukur cariosan tapi panungtun sangkan dicepeng ku urang sadayana supados urang teh ngalarapkeun dina kahirupan sadidinten naon anu saluyu sareng pangandika Gusti. Eta tadi nu disebat sareng hikmah nu janten pager nu janten pager anu janten benteng gitunya kanggo nyalindung kanggo tempat urang nyalindung. Tah ayeuna urang ngobrol pager tinu naon? Benteng tinu naon? Nah dina kahirupan sadidinten urang teh nuju seueur pisan ye masalah patari sareng media sosial nya masalah sareng teknologi informasi anu enggal pisan peryogi pager. Panginten urang ngobrol heula eta nya. Memang anu kedah diemutkeun sababaraha kali obrolan urang teh kan perkawis mayunan zaman. Ari zaman mah kan ku urang teu tiasa di kumahanya di halangan. Leres. Bade kumaha ku urang di halangan ge da sadayana ieu mah kan mendunia. Nya ayeuna teknologi misalna internet. Ayeuna teknologi internet kapungkur mah kan di wilayah-wilayah sapalih wilayah misalna kenging ku internet. Ayeuna mah kan tos kaluarna Starlink teh gunung-gunung oge anu tebih tiasa kajangkau ke internet. Tah upami media internet tos lebet eta, engke kan seueur media-media sanesna fasilitasi nu memfasilitasi media sosial eta ku internet kan jadi sadayana tiasa kenging. Warta teh perkembangan tiasa dikengingkeun ku sadaya jalmi. Terus sareng sanes mung saukur yuswa sepuh atau napi remaja tapi mah urang kali oge karenging. Nah kinten-kinten miturut Kang Wil, Kang Budi, Kang Omen kumaha yeuh pager kahirupan manusia teh memang hikmah kangge pager hirup manusia kumaha tah miturut sadayana aya kamandang. Coba ti abdi heula pami nyarioskeun perkawis pagernya pami paling teh istilah mah filter gitu nya pami dina mayunan khususna perkembangan teknologi media sosial dina internet teh ya. Saresna di ku ayeuna perkembangan eta ku anu ngadaramal oge anu ngadamalan aplikasi eta ge ayeuna mah pan aya dina istilahna nganggo bahasa deungeun mah aya parental anu kitu nya parental advisory misalnya gitu. Jantan aya nu tiasa diwatesan anu kangge khusus kangge murang kalih gitu anu tiasa dikontrol istilahna. Tapi memang seueur oge anu henteu nganggo wates-wates eta gitu. Malih mah aya nu ngahaja memang ieu supados tiasa ku sadaya generasi malih mah ku murang kali anu teu ngartos nanaon ge tiasa ditonton ditampi ku anjeunna gitu.
Tah, jadi memang fungsina anu tadi tos dirugikeun ku Teh Hani nyata peran sepuh. Boh sepuh tegas Ibu Rama, boh sepuh anu generasi anu langkung ti payunnya anu maparin bakal maparin pangwanoh pangaweruh. Ieu naon-naon anu di payunan teh komo aya nama ada nyalira di kamar teh anu terang gitu nya. Sadampaleungeun teh urang teh tiasa ngakses segala rupi eta. Tapi pami urang tos kenging naonnya dina emutan nya dina manah. Parantos aya nu ngajagi, parantos aya nu ngawartosan ti sata acanana, urang tiasa ngawatesan eta ti murang kalih keneh. Mohon. Memang upami ninggal zaman ayeuna nya sepuh teh henteu ngawidian mau urang kalih main HP. Katinggal zaman. Nya. Janten kapaksa we da sakola meryogi HP. Terus Nya anu upami teu gaduh telepon, masa telepon naon komputer, laptop kan ku HP dianggona. Jadi memang sadayana tiasa ngaakses. Kumaha ge. Mohon. Ieu kalintang kata jipisan pangintennya ngeunaan pager eta janten tadi tumali sareng kamaheran zaman, kamajengan zaman. Jadi pan ai kapungkur mah kedah saurna teh kedah naon teh disebut teh mi indung ka waktu, mi bapa ka zaman, tak ai zaman kiwari mah panginten upami katinggal mah pan tos bebas pisannya. Janten kudu ngindungan waktu ngabapaan zaman. Tadi teh kudu urang minangka sepuh teh nya supados tiasa ngindungan waktu ngabapaan zaman teh ka urang kalih anom teh tangtos kedah aya pager teh tadi. Pager nanging kumargi ayeuna kontrolna pager oge kirang upami ayeuna teh sepuh urang minangka sepuh teh kawates paninggal teh paninggal ka urang kalih teh janten supervisi teh kawates kumargi jalmi janten diomat-omatkeun di dieu geuningan ieu ge sapertos ieu katenjo aya barudak ngora punten dina ayat kedua jalankeun sangkan jamuga lampahkeun sakumaha ceuk bapa jaga eta teh sing ati-ati sakumaha kana siki panon dina basa Sunda aya paribasa geuningan nangeui enog beubeuremna. Nangeui enog beubeuremna teh pan urang teh aduh hati-hati pisan upami ieu sakedik we nya bae kitu. Tah eta papatah eta teh kalintang leleb pisan ieu teh dina siloka teh. Janten kawatesna urang minangka sepuh kangge ngontrol barudak sok sanaos di pageran oge tangtos eta teh diomat-omatkeun ieu barudak ieu nya sigah urang teh ngajagian siki panon gitu. Sehingga ieu nangeui enog beubeuremna gitu. Supados nya eta teh panginten kahormatan pisan kangge urang minangka sepuh kedah ngindungan waktu ngabapaan zaman ku cara ngabentengan mageran marurang kalih urang supados teu kabablasan. Gitu. Tah dina usaha sepuh-sepuh nah mau urang kalih kinten-kinten narampin teu kana hal eta kumargi kan lebetna informasi teu kabendung memang. Ya, Leres pisan tah. Mohon ta eta nu janten tantanganana panginten. Tantangannya, tantangan urang sadayana. Akang, aya? Kabdi. Kamandang nya. Oh, aya. Nya upami urang nyareoskeun pager gitu nya atuh pager naon atuh pager kumaha gitu. Da urang mah lain rek nyaritakeun kebon gitu nya kudu di pager gitu. Nah, tapi di dieu urang eceskeun jadi upami urang bade nyarioskeun pager mah da ari pager mah rupi-rupi nya. Aya pager anu tina awi, aya pager anu tina beusi, aya pager anu tina plastik, aya pager beton, Tina tatangkalan. nah, aya pager anu carang, aya pager anu kerep. Edi pager bitis. Nah, aya di pager bitis. Oh, nya pager teh nya. Nah. Kantun naon anu erek di pager. Tah upama nyarioskeun pager. Tapi di dieu jadi anu paling penting nama guna teu pager teh gitu nya. Da upami sok sanajan eta sami pager tapi lamun misalna carang da ucing ge asup gitu nya. Nah, jadi lamun urang nyaoskeun di dieu ieu masalah hikmat gitu nya. Saupami urang gaduh hikmat ge ari henteu dianggo mah keur naon gitu. Misalna kieu.
urang erek mageran kontrol masalah tina gadget misalnya kanggo barangkali aya manfaatna oge aya bahayana aya awona tah. Lamun urang nyaho misalnya ieu main HP teh ulah nepikeun ka 30 jam misalnya. Nyaho eta teh. Ada waktu mangan 20 Banyak jam. pinternya. Ya, lamun misalnya tah Salinten langsung nyo genep HP jam. misalnya ulah dugikeun ka satengah poe teuing atuh mun bakal ruksak panon. Apal eta teh nya. Nya. Eta geus di bere nyaho Terus bahkan geus dicarang. ditulis, geus Nya. dicatat nyaho HP teh kudu sajam sapoe teh atau 2 jam gitu. Sok sanajan eta apa jeung nyaho tapi lamun ku urang teu dilarapkeun percuma gitu. Jadi intina hikmat oge kedah kanyaho oge kedah diamalkeun atanapi kedah dipraktekkeun. Beres. Dilarapkeun ya. Jadi eta anu janten pagar beton mah pagar anu kuat mah eta sapertos kitu. Nah, kita Bu Hani hikmah naon ye anu tiasa dijantenkeun pager kahirupan manusia urang-urang salaku manusia anu mayunan persoalan masalah teh henteu gampil. Seperti tadi misalnya ieu tos sepuh tos ngawangun ya pager-pager kumaha carana masihan waktos misalnya sabaraha jam sabaraha lami sareng gadget kumaha tugasnya sekolah hungkul. Misalnya saya bertekenging tapi dah mau orang kali kan teu tiasa. Leres. Itu cenah ngantosan wartos ti rerencangan, ieu sakedap deui. 3 jam namihana teh. Nya. Terus panginten sepuhna nuju saribuk. Ieu mau urang kali kumaha supados anteng pasihan HP atanapi gadget sapertos kitu. Tah ieu kumaha Bu Hani dina prak-prakanana ieu upami teu dilaksanakeun tapi dilaksanakeun oge kadang-kadang sok sesah. Mohon memang iyanya patali sareng hikmah ieu memang orang peryogi kabijaksanaan ti Gusti. Tangtos patali sareng ngatur waktu tadi tos dicarioskeun, patali sareng ngajagi manah urang nalika urang misalna nonton atanapi main media sosial eta tangtos hikmah kabijaksanaan ti Gusti tiasa ngabentenkeun naon anu lepat naon anu leres anu saluyu sareng pangandika Gusti. Tapi upami urang ningali dina ayat anu ka-4 disebatkeun anggap hikmah teh dulur awewe maksudna urang kedah mikaasih nya ka dulur urang anu istri disebatkeun di dieu pangarti jieun sobat dalit janten urang oge kedah gaduh pangarti kedah gaduh naonnya namina teh Prinsip gitu. pengetahuannya upami nambut bahasa Indonesia mah naon pangaweruh gitu patali sareng hal-hal anu nuju ke alaman. Memang ieu janten tantangan kanggo urang salaku sepuh zaman kiwari. Supados nalika tadi contoh ti Pak Samsudin ieu bade ngerjakeun tugas upami sepuhan teu gaduh pangaweruh nyanggeus lah keur belajar keur ngapalkeun ambeh pinter ambeh naik kelas gitunya. Tapi panginten murang kalihna terang ieu carana ya ngebobodo si emak ya kudu kitu lamun alasanna belajar pasti dipasihan. Tapi upami sepuhna pinter gaduh pangaweruh anjeunna pasti uninga naha nya atanapi henteu anjeunna minimal mah uninga ieu teh budak teh ningali naon teh internet atanapi naon istilahna website teh naon bahasa Sundana? Website teh Ramat lokanya. Abdi henteu apal. Website lah gitunya maksudna teh nya ningali naon kitu. Urangnya kedah uninga, kedah pinter janten sepuh ayeuna gitunya. Tapi pan tampolanna murang kali putra urang tos lumpat ka mana gitunya. Urang naon eta teh jang bapak mah teu hafal gitu kan. Nah janten tantangan maksudna urang ngapi milik hikmah kabijaksanaan ti Gusti kanggo ngabentenkeun mana nu saluyu sareng pangandika Gusti tapi urang oge peryogi pangaweruh teh gaduh uninga
ieu informasi naon wae, informasi nu kumaha wae. Istilahna putra urang mah ayeuna ulah kudet cenah. Kudet teh kurang update. Nah, si mama kudet cenah kurang update janten urang ge kedah diajar supados henteu kudet. Henteu nyalah sok lah ambeh pinter tah pasihan we HP di aya-aya kanggo meser HP. Dugikeun ka nambut kanggo meser HP ambeh henteu disebat tinggalin zaman. Ulah lepat justru ayeuna teh seueur anu palalinter, anu uninga perkawis kumaha informasi sareng teknologi anu sakieu seueurna, sakieu gancangna, aruwih deui ka zaman kapungkur. Uwih deui ngaos buku, uwih deui naon teh ngobrol sareng kulawarga janten hal anu utami dijadwalkeun upami mun maneh hayang main handphone 2 jam kudu maca buku 2 jam. Jadi aya deui malih mah aya nu langkung ekstrim henteu dipasihan gadget sama sekali gitu. Da moal nanaon kabuktos henteu nanaon oge gitu janten malah anu palalinter anu sepuh-sepuhna gaduh pangaweruh anu luas gitu malah aruwih deui ka sapertos zaman kapungkur amengana ka toko buku kitu nya handphonena dipangmeserkeun anu sacekapna weh gitu henteu terbaru tercanggih gitu nya kumargi aya watosana engkin eta murang kalih panginten tos dewasa tos kuliah tos tiasa milih nembe anjeunna tiasa ngapimilik handphone atanapi tablet atanapi laptop anu canggih kumargi tos uninga naon mangpaatna. Ari murang kalih 2 tahun dipasihan handphone anu sae engke nontonna tayangan eta teras kitu nya ke tos ageungna sesah ngontrolna. Janten memang pasam numutkeun abdi mah leres saur pangandika Gusti yen urang peryogi kabijaksanaan hikmah ti Gusti kanggo mageran urang oge murang kalih tapi urang oge peryogi pangarti pangaweruh sepuh-sepuh kedah palalinter kedah rajin diajar ulah seueur teuing nonton media sosial hungkul gitu nya. Nah nu katilu numutkeun abdi tangtos kedah janten tuladan pami urang sepuhna nonton wae media sosial seserian nyalirang wah ieu we riweuh gitu nya sareng media sosial nya gitu nya. teras murang kalihna nembe nonton 5 menit sia ulin wae HP teu eureun-eureun bapak ti tadi teu eureun-eureun nah ayeuna mah kan wararantun kapungkur mah urang dipolotot ku bapak ku ibu ge tos mengkerut kitu nya ayeuna mah nya kunaon abdi dicarekan bapak henteu gitu kan. Kunaon si mamah ngambekna ka abi hungkul teu kasih bapak gitu. Dan memang eta ge hikmah sih numutkeun abdinya urang janten tuladan kanggo putra urang yen urang oge gaduh pager. Aya waktosna main handphone, aya waktosna urang damel, aya waktosna ngobrol sakulawarga, aya waktosna oge urang di kebon gitu nya justru langkung sehat upami melak tangkal tibatan jempolna anu damel. Da memang upami urang ninggal dina nya tayangan-tayangan media sosial gitu aya informasi hiji keluarga hayu urang-urang taruang di restoran teh masing-masing sanes ngalobrol nya sanes silaturahmi gitulah ngobrol kumaha saling meuregeut kanu HP masing-masing tuangeun datang tos tuang beres HP deui gitu leres eta kan janten kirang ieu nya dina hal hubungan sosialna kedahna urang teh saling kenal salah sawios nu sanesna gitu ieu mah ical waktosna. Muhun aya istilah dina bahasa Indonesia mah kadang-kadang teknologi menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh ya gitu saurna teh. Anu di luar negeri tiasa ngobrol sareng urang anu di bumi teu tiasa caket gitu. Aya si bapana, aya si mamahna tapi henteu caket gitu. Nah salami urang ngobrol perkawis kitab Siloka ieu memang hikmah teh
leres-leres janten pager kangge kahirupan urang kan. Leres. Pager dina hal ngajagi informasi-informasi anu lepat, informasi anu henteu leres. Ta janten memang hikmah teh janten harta anu paling berharga pisan ya dina Leres. kahirupan urang. Jadi kedah bener-bener urang ngalaksanakeun kedah meraktekeun yen hikmah ti Gusti nyaeta pangandika Gusti teh anu ngabentengan sagala hal rupi informasi-informasi anu henteu leres, informasi anu ngaprovokasi atanapi oge godaan-godaan anu tumiba ka urang-urang sadaya. Nya. Kinten-kinten aya pangemut sanes deui teu ti wargi-wargi sadayana ieu. Oh iya tukang buli mah seueur. Abdi nambihan ya, abdi nambihan. Memang non teh secara khusus kanggo bapak sareng ibu anu salaku sepuh. Memang urang kedah nyepeng bebeneran ti Gusti tapi urang oge kedah meraktekeun hiji sikep anu sae anu tos diwulangkeun ku Gusti anu diparentahkeun ku Gusti anu diserat dina pamindo. Ku abdi diawaskeun nya pamindo pasal anu kagenep. Oh, mangga. Pamindo dungkeun eta dipuisikeun. Dipuisikeun. Mun eueuh nya kerinci kita tuh keur naon. Oh, nya sok teh. Nya mangga. Sabaraha? Pamindo Genep. pasal anu kalima. Mohon. Pamindo genep ayat nu kalima. Mohon dugi. Dugikeun ka salapan. Nah cekaplah dipuisikeun. Masingnya ka pangeran Allah maraneh jeung hate terus jeung nyawa sarta sing sakuat hate. Masingnya ka pangeran Allah maraneh terus jeung hate terus jeung nyawa sarta sing sakuat-kuat sakur anu diruwurukeun ku bapa poe ieu ulah dipopohokeun ajarkeun ka anak ucapkeun tong weleh keur diimah keur dimamana keur ngaso keur digawe cangreutkeun dina leungeun sangsangkeun dina tarang supaya terus inget tuliskeun dina tihang panto jeung di gapura-gapura. Pan saluyu sareng tadi dina Siloka pasal nu ka-7 disebatkeun hikmah teh kedah ditulis dina hati. Janten disimpen dina manah sepuh-sepuh oge meraktekeun. Nah eta margina kedah aya pager kanggo nganggo gadget teh nya supados urang teh gaduh waktos. Urang tiasa nganggo waktos eta kanggo nyarioskeun deui perkawis hikmah Gusti. Eta janten pager lah. Nah, sakitu pamiarsa ya ieu janten kakiatan kangge urang-urang sadaya mayunan persoalan dina sagala zaman.